Jangakeun kanggo para karuhun urang sadaya. Sor kadari. Olah. Pakaulan. Kapayun Kang Heri. Baheula kacapangan zaman ngadeg galupakuan Araya. duka masur pajajaran tempat payung kehadiran ayeuna di kondangan fokus di asma warisan nyukruk galur cacandran Siliwangi kukunan kapahlawanan juru bakti perjuangan lambang kejayaan teguh karena perjuangan kiwari wes gumelar putra pajajaran anyar wawangina sumebar sajagat raya kawentar ampuh kuku tur sabar Siliwangi kandung nateingkar Siliwangi nganjar kasatria wangsit pitutur nuluykeun asma luluhur wawanen nakaukur numpes hawa nafsu takabur wangsit Siliwangi hak ciptana Bapak Utik Muhtar almarhum nyangakeun pangbagia kanggo Bapak pangbagiana kanggo urang sadaya pangbagia kanggo para karuhun urang sadaya wilujeng nyakseni wilujeng nah da dagukeun dina wangsit Siliwangi haep iya tarik kenang yuk obat weh Sor kapayun deui kiwari geus kumar putra pajajaran anyar wawangi nasumebar sajagat raya kawentar ampuh kuku tur sabar kita kadung nakainggar Siliwangi ginanjar kasatria wangsit ditutur nuluykeun asma luluhur wawane naga ukur numpes hawa nafsu takabur asa heran kunaon loba pikiran ngalamun terus-terusan kapayun mangupaya antara senang jeung rudet aya nu jajan antara senang jeung rudet kaki pajejeun ate
dibereskeun Iraha kuring rek senang Araya atawa tinamu bagja adem ayem adem ayem